Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di grup darurat tamtama ketika sana kita itu mengemel. Hewan detik kabendel kayak hiu ditahan demenang bayang ubah kirang tarik kalah katana jagung kawana kalah tambah beda aya wano jala anu resepet ganti ku pacar sihir yang tanahnya isu asmara pang-pang di budak orang hewan kadaran anu paten anu bisa ganti ku pacar sihir pikir beranak penting ada lebaranku mimpi menjadi rungsi wah benang di uparan naon atuh ku pernah nukal lebaran bering batin kalau lebat tu impian berang beting berang beting jawab jadi pikiran iya ada pihak ulah waktu putus asa dunia teh pan masih sapanjang urang kumelahan urang teu kudu riuan cita-cita dan laksana urang kudu tetep minta Allah anu taala panjenengan anu boga tengah penting kudu eling si ingat kana prepeling om hariwang om saluang kahayang ketika seorang jalma mah nu paling mulia teu bisa kumawasa Allah taala kan anjeunna anu boga separa laksanakeun ngajodoh jeung manehna kuring arep cacarekan ulin ka kebon binatang gajah jalan cek cenah
datang asup karena itu itu hati mah hoyong itu tata beda hati mah cinta kalinya iraha atuh iraha aku teh pada laksana iraha atuh iraha sasarna jeung anjeunna teu dikolot teu dibudak cinta mah ese ditolak ditedeng diengkeun mata kerusak oh yang kakak kuring buaya neng nulis nugelis pasti hari ini menang adei juga lu ieu maya tapi teu beunang kolot beda kuring saha ieu buktina cenah kuring tukang ngamel daripada melet awewe ya gawe sakit tuh nonton atuh akang oge teuyeung akang ge teuyeung cenah kudu kanu pinter tapi nyata layak urkadengkeun tuh beunang lahir jeung batin geuning sok sahuran pangeran mungsek menangkeun ka akang sangsara nu bakal datang iya Kayu Bandung bukan gawe yang sepele penduduk perlu ngadu abang gunung lalele aman tertib bukan cara sehat tapi gawe bermanfaat sabab hasil teu was-was ngawujudkeun paduka cuci lencak sabar kamari karuang jalan raya jadi fungsi kolam renang tulang colek sangkan cair dan moyong anu liwet tetep kurang iya sakit olah di pribadi sibuk